wal fatihatu jeung maca Fatihah wajib dina salat naon tah? Dina salat sunat wajib sunat maca Fatihah na. Pada salat sunat Fatihah ge jadi naon? Ek cicing we ah teh. Pada salat sunat maca Fatihah jadi sunat. Wajib Fatihah mah. Tadi dia kena hati-hati mah. Pemi urang teh can pernah ngaos tajwid bacaan Quran utamina Fatihah. Terus enak teh ngaos bab maca Fatihah. Oh geuning kitu ta urang teh sabar puluh tahun geus teh. Salat kapengker ulangi sadaya. Duwi ka harita tiasa. Atuh mending ulah komodo raka ulah mah. Bungan ketika pungkur diajar naon teh. Innama mau'udus sholah fiddin kamodi irozi alal jasadi. Sholat dina agama seperti sirah dina naon, dina jasad. Teh sirahannya maot. Urang teh sholatnya atos disuluheun. Nah, kada Fatihah fardu ieu kedah leres-leresnya. Janten nu bade maca Fatihah udah uninga makhorijul hurufna, sifatul hurufna,